barang Gusti Allah geus turunkeun hujan, masya Allah, ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian. Iltifat itu cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas samai ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu. Iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qamin cek dina johar maknunna. Jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tuh anil gaibah supaya nyongsrong fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut karena berbagai jajadian pare jadi, jagong jadi, buah jadi. Geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi, nu teh dipelak kurang jukut jadi teki jadi. Sagala eceng gondok jararadi, sagala wah macem-macem nu kurang dipake kampung ge jararadi bae. Hejo lemo ku ayeuna hujan teh neuleuh urang ka pegunungan, masyaallah ngemprai mani asana waas hate teh ku hararejona. Neuleuh ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu kararitu jararadi pohara jasa nang saha eta ngajadikeun. Maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb. Tidinya fa kharajna min khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mantak sehat kana mata mun urang neuleuh nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang neuleuh nu hejo isuk-isuk masya Allah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kana kitu bae. Malah mun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh ieu teh memeh jam 6 urang hudang deuleukeun eta teh nu hararejo sampaikan ke terbit matahari memeh terbit matahari datang ke terbit matahari sok geura deuleukeun bae cager hujanan sebab didinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan matahari nu karak bijil nyorot kana tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi didinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi deuleukeun ku urang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabelah dieu teh bray masyaallah ngemprai pada rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam 6 kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari na jam 6 berarti ke urang eureun jam 6 lewat seprapat atau setengah 7 atau mun ngarasa ngeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah ka dituna sawah ngemprai nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleuh nu hejo-hejo ge geus senang tamah kos kitu mah sehat seger tamah kos kitu pohara jasa ieu Gusti Allah nurunkeun hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nu sok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok mata geunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju min ruhabbam mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang
Lamun buah gede, mun jagong jadi gede, kacang jadi gede, pare jadi gede. Timbul tina asa cai hujan subur, jadi hadarejo kuari kembangan. Ih, Masya Allah nukhriju minhu. Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari. Keluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun leuleuh pare urang bekah kuari eusian plek tungkul buahna buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada teu kacongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasan Allah. Tina hujan ngajadikeun jajadian. Ya geus jadi jajadian teh keluar kembang, keluar buah nang ngentep rapih luar biasa, ngentepkeun ngarapihkeun nang sah lamun lain nang Gusti Allah. Yarkabu ba'du ba'dan kasada bil hintati wa nahwi. Berbagai tatangkalan anu rindang, anu buah nang ngentep rapih. Maha kawasa Gusti Allah. Bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa nundaniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa nundaniyah aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapih luar biasa kos kalakai. Urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggesa kembangan keluar teh eta teh kapan aya tunas-tunas di sisi-sisina mani rapi tarolah mun di urang mah caruluk oke ge keluar buah caruluk ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa mayang mah bahasa Jawa iku mah wis disebutaken iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge weh sakalina bisa imah Jawa mauk aduh iku jenengane opo iku ya wes lah kembang bae lah keluar kembang nayane mayang nate tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgoko kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik. Oh horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu endek ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya segala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka nggoko teh eta aya anu lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan nang saha eta kos kitu teu kudu make santap teu kudu make security sugan aing mah security naon serem horenganan lah kudu disatpawan manuk segala rupa teh daekeun ka dieu ya Allah rahasia Allah tina tangkal korma jeung sajabana
kembangna di mana keluar timbul kinwanun tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut. Ya Allah, rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian. Ya Allah, maha kawasa Allah. Kala luar beki gede anu teu mangfaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol. Eta ngaranan kapol saha? Urang mah nyahona ku ari kapol bae geus. Barang rada ngagedean deui geus aya jerongna nu kos leho ngaranna dawegan. Nang saha ngaranan eta dawegan? Kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat kakolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu. Padahal mah dawegan teh bahasa Inggris, dawegan mah bahasa Inggris eta teh gen. Jadi aya orang Belanda ka aya orang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas. Barang dipapas diinum kunyana, barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen cekeun lagi cek urang mah deui kadenge kudu ngala kalapa. Oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal mah gen. Urang eta sitot ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tong sakola teu naon teu. Jadi tidak Inggris dawegan, kuari ge dawegan wae. Nah, iya, geus jadi kapol, kuari jadi dawegan, jadi kolot, kuari jadi kiring. Nang saha ngaranna maha kawasa Allah. Mata korma teh beda-beda ngaranna korma, beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mijeunna leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat. Dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab. Kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda. Haju ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya. Aya buah kitu darmayu, aya buah harum manis, aya buah golek, aya buah daging, aya buah limus, aya buah harum manis, aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kaweni. Wah geus segala ganda rasa, wah geus loba jasa teh buah teh. Wah pohara jasa sarua korma ge geus kitu. Sarua maha kawasa Allah, tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda. Di urang aya buah darmayu, aya buah harum manis, aya buah wah macem-macem. Masya Allah. Allah masih keleh nyaritakeun tentang kamaha kawasaan Allah, maha sampurna kawasana Allah, maha hikmah, maha mulia, maha segala-gala. Dalil nomor kahiji tadi geus dijelaskeun innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kedua faliqul isbah. Nomor katiluna wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Nomor kaopatna Allah ngajelaskeun kamaha kawasan Allah wa huwa alladzi ansaakum min nafsi wahidah. Dalil kalimat iya. Masya Allah. Eueuh jang ojak, eueuh jang mimpar, eueuh jang inkar, eueuh jang teu percaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah maha soni, maha khaliq, maha sampurna sonina jeung khaliqna, maha sampurna kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Geus digalilan ku kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima kuari. Tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar teu percaya kana kapangeranan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain jelema bodoh deui nu teu percaya.
jelema pala linter, gelar doktor, gelar profesor, gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya. Nyana otakna teh dibukakeun ku Gusti Allah, kapinteranana jang minteran doang. Ane neangan jang pitayeun doang. Henteu bae nyana percaya. Karena sabak damaon, teu percaya alam nu itu. Tapi urang masa kieu bodoh, urang masa kieu tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Percaya sia? Alhamdulillahirabbil alamin. Mahal teh hidayah tengah. Duh, mahal jasa. Ya urang lamun teu iman ka Allah deuk nanaonan coba diuk di dieu. Deuk nanaonan. Lamun teu iman ka Gusti Allah, ieu teh tanda iman ka Gusti Allah. Diuk geus di dieu. Sanajan ai keur boga duit mah tetep ka puncak bae. Ieu mah memang sesa puncak bae mah. Teu baroga duit, nu kabingungan karak ngaji. Anu dicarekan kuno kolot ngaji, nenangkeun pikiran, nu kreditan teu kabayar ngaji. Kos kitu bae duit calon lurah eleh ngaji. Nu menang atuh teu, nu jadi DPR teu jadi ngaji. Kos kitu. Jadi ieu mah berarti rombongan sakit hati. Ya Allah. Aja orang sakit hati geja haji orang pelampiasan ngaji. Jadi berarti atuh wario bagusan wareleh. Bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending nu eleh. Salamet berarti. Kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji, barang teu kabayar-bayar, tereh dicokot ku dealer ngaji, maning cokot habek. Geus beres pokona. Kuari cari kanan bae kuno kolot ngaji maning terus mun nyaho kula kana kolot carekan terus abe ngaji terus tuh duit tegab-legab ngaji giliran buka duit BBB jaga babaturan minggu ieu moal ngaji cenah enon meeting segala meeting. Iya dalil kalimah ya Gusti Allah ngajelaskeun dalil ka maha kawasaan Allah, maha sampurna kakawasaan Allah. Allah teh maha pencipta. Allah teh anu ngabogaan nu bantak dijelaskeun ku Gusti Allah. Timimiti innallaha falikul habbi wan nawa sisikian nang Allah. Subuh waktu subuh nang Allah, falikul isbah. Kemudian kitu urang menang Allah asal ti hiji manusia Adam wali berayak ambulalaya maha kawasa Gusti Allah. Kuari wa huwa alladzi Gusti Allah ta alladzi zat anzala nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai. Nu turun di langit macai hujan berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah. Carana Allah teh nyieun heula saab panas eta panas teh ngahiji ka laut. Di laut terus ku panas-panasna hawa naek ka luhur, di luhur teh panas teh ngajadi mega. Sanggeusna mega teh ngabentuk tidinya cai laut teh ditarik ku mega kakawasaan Allah seperti kitulah naik ka luhur eta mega terus ngahideungan hideng geus pinuh ku cai tinggal dibedolkeunna deuk di mana kumaha Gusti Allah. Urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong. Kecuali Megawati eta ge urang digupai ku Megawati asal kamu kesini melalui tanduk ayo mega narik nyedot cai laut set plak ngaha kawasa Allah.
aja cak bega teh aku ladek di kamanakeun ieu cak Gusti Allah angin sampaikan salamku. Oh blon teh mah di silitong atau mah kos kitu mah angin cek Gusti Allah tiup kacikupakeun ditiup ku angin kacikupa war oh mega hideung jasa cenah tuh di Cikupa tuh deuleu tua asana hujan tuh di Cikupa tuh kadeuleu ku urang set kulantaran aya nu hajat ayo didinya aya nu ngayun-ngayun botol aya nu ngabalikeun sempak rangda uyah dikaluhur-luhur kentengkeun bolon cek nya nu kos kitu teh cenah nyarang hujan emang nawauheun nya jeung mega ulah percaya sia ka nu kos kitu ulah kecuali doa para wali-wali Allah wali-wali Allah mah bisa nya mah ngadoa modal kos kitu Gusti di Cikupa teh aya dulur abdi deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna lamun aju dihujadan ku Gusti boro-boro nu jauh nu deukeut geus teu daratang sebabnya nama can boga gaya daya tarik aya adu batur geus boga daya tarik bate kahalangan ku hujan aya nya mun di hujanan Gusti atuh mantakan moal aya nu daratang eureun hajat engke nya ribut jeung pamajikanana panganten gengke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti ieu mah supaya tala lentrem hirupna supaya ulah raribut eta mega supaya dipindahkeun ka ditu ka Solo Jawa amat cak Gusti pindahkeun ka Belaraja di Belaraja ge anu hajat deui di kareun cek kebo gaya anu hajat deui ka Korelet di Korelet ge anu hajat deui ka Bitung di Bitung ge sarua geus ka ditu ka Solo wae ka ditu nya ngahujanan batik ris dipindahkeun set bisa kos gitu atuh bisa kaku lagi bisa asal mere sapi hiji teh mah gagedean hutang burung itu gecan pugu aju mere kula wah emang acak-acakan emang dukun kendi mah kos gitu nah kecuali doa solihin doa para wali bisa jadi batu iya awak teh geus Allah mentak cek Allah teh oh yang dipindah geda pindah mentak kadang-kadang sekelilingna hujan di dinya mah henteu eta lah kos kitu bisa dijieun deui hujan teh maksud dijieun teh dipentak ka Gusti Allah aya tatangga hajat bajidoran orkes aya jaipongan aya golek aya mending mun ramen teu dalangna teu bisaeun gandeng doang nang ningnong wah macem-macem sial ajunya nang tangan deui ka kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang deui mani ngahindar bae ngan ieu mah geus loba nu kanyerian ya waing sia didoaan sia ya Allah ya Rabbi eta jelema ngalunjak lain ka abdi sapira abdi tapi ka Gusti ieu jelema ngalunjak abdi deuk masrahkeun ka Gusti cek Gusti aya karing onam cek nya aing mah atuh geus deuk kahujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain ieu mah supaya lah karasaeun bae geus kunyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelug wah di hujanan brak ka kawasan Allah sebab nu nurunkeun hujanna Gusti Allah kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah makrifat ngaranna menta ka Gusti Allah nah ieu mah kasimpulanna nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah tuh jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI 1 nu nurunkeun hujan mah jalain kapten nu nurunkeun hujan mah lain letkol nu nurunkeun hujan mah komo RT mah becus naon supir RT digaji henteu naon henteu di neraka pengap-pengapan nya rugi jasa aja hidup jadi RT mah digaji henteu naon henteu di akhirat
pamarentahnya. Tapi lamun WRT di hese urang gini. Asal niat ibadah bete, tenang teh. Wah. Aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid. Wow, Imam Syafi'i moal aya 2. Tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyengnya. Dikadiekeun lain, dikaditukeun lain, dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas. Tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge. Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh. Aduh, puyeng. Sapoe, 2 poe, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sekali. Sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 ban mah tah geus nu ilahar nyana mah geus macem-macem mujtahid atuh janjana mah talar Quran lagi umur 12 tahun nyana mah wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang-langguana ka unggal nagara Imam Syafi'i. Tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae isi saha nu bisa ngabongkar masalah ieu di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban. Ngangon embe tanyana mah ngangon embe asal isuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu sore-sore balik ngagiringkeun embe zohirna sehari-hari seperti kitu teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah jeung jelema mah cara ngangon bae zohirna seperti kitu horenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliyun min auliyaillah wali mantak sing ade bisa nu ngongon bae di lembur iya kayahoan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan ki Syaiban bebeja ka ki Syaiban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban embe aing paeh ban eng nginum paeh laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dileuan mana sih Mega cakeuna ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede engko Mega cepet hujanan ya embe ya pararai ya langsung ari teh buak hujan Masya Allah eta ki Syaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh cekeun Mega geus cukup rat geus ka ditu deui sia ka ditu eta ki Syaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka ki Syaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun bae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamarifatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu
Kiai Abdi atuh jaramun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atunya na ngurusan rakyat eta mah nya mah menerkam macan mun nyaho hayang nyaho ka macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan kadenge eta bagus jeung goreng ada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kukumaha ge kajen teuing urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen teuing urang nyumput bae kajen teuing kukumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup bagus sabagus-bagusna ngabubuy tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeungna tah kaambe urang keur leumpang waduh opor ieu bangun mal kawa mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun isaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunikeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta ceuk isaiban ulah gandeng-gandeng bareng jukut hejo sia bedak usararejo embe dikadijakeun kabeh bahwa urang mun ngangon jeung kisaeban mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa kisaeban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan kisaeban diuk di hareupeun kisaeban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun kisaeban budak angon tungkul diuk simpulnya na teh menta dijelaskeun tentang ijtihadnya kitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi kisaeban budak angon cumblang campling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen kumaha ge wali Allah ieu datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nyana mah je emang ngadu umur atuh ngadahar uyahna ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi deh Imam Syafi'i tingali ayo naon PI cek nya teh kitu loh hebat teh kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teh karti mantep ke ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih mah caknya nate jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tama kos kitu mah PI aduh saking Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar sia pe kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh khusyuk dicarekan
dicarekan tak kuki saya bantai hampura aja jalan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuran anak saya bantai ditebak kumanehna itiad eta jawabanana tah bahkan samantas eta sia bakal itiad deui masalahna anu sia ge bingung deui bae tah jawabanana eta waduh cek imam sampai pohara amat geus abdi mah cek imam sampai kajian urusan ijtihad mah urusan tama fikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama boleh sebut mama aing sadek ngaguru mah gaguru bae heulanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos gitu orang mah lain yo sadek ngaguru ka aing teu nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin kaki syaiban ninggalkan urusan ijtihad heula dititah curug ku curug ki syaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun nya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit kitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudaan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung pikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli pikih sombong aya di ahli pikih takabur aya di ahli pikih ngadu masalah malulu ahli pikih mah bisa naon si sia yo japul jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung tah di dieu hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngabahas tentang fikih dina bahtul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail geus tinggal leulehan bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulehan clipping-clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata oh geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng bentuknya adalah kayu bambu bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang terus dibahas selesainya segala rupa ge eueuh nu teu selesai dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu geus tetan 6 tangan ieu gadu dalil munazarah sampai mujadalah kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah Muhammadiyah mah ku NU mah eueuh nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU jeung NU teu pernah asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa ke desa datang deui ka aing geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing teu geus selesai permasalahan teh tapi takabur nu aya so asa aing do hasil aing
toh mun aing di neraka teh ku kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ke boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam. Naon dia? Iya, kula nek nanyakeun masalah. Memang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah. Sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi, abdi nanyakeun masalah. Oh, teu bisa. Aing ka dieu nanya masalah mah. Ka dieu mah mawa uduk. Kopi, masalah mah ka dieu. Tawadu ngaranna. Masya Allah, ngeunaheun jeung ahli Allah. Iya, Imam Syafi'i gurunya na. Oh, barang Imam Syafi'i geus usul teh, cacak aing teu ngaji ilmu batin, cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae. Lau kitu lamun naon kitu ngaranna? Naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man. Lamun teh aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Hah, lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki. Laula sadatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah bae cek cenah tapi barang teh kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk. 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran wae ku sia engge teu kaharti cek kieu tawadu masyaallah teh ieu urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teh dibere karomah ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat wali dibere karomah ketika dibere karomah nyana nama embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah sakieu teh gitu aing ieu waduh barang hujan dibreg aing karomah berarti kahujanan keneh berarti aing itu lain karomah teh mah biasa bego mun teu kahujanan ka arah insyaallah ya tas dahar jadi sebuah karomah berarti itu blon tuh iya Imam Syafi'i be guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi etalah bisa nambai hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ku ulama panjang luar biasa sehingga muaroboh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habau nabata kulli syai' barang Gusti Allah geus turunkeun hujan Masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat teh cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas samai ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qomin cek dina johar maknun jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil gaibah supaya nyongsrong fa akhrajna bihi nabata kulli syai' kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut
karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake kampung ge jararadi bae hejo lemok ku ayeuna hujan teh neule urang ka pegunungan masyaallah ngemprai mani asana waas atete ku hararejona neule ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu kararitu jararadi pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fakhrajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mantak sehat kana mata mun urang neuleuh nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang neuleuh nu hejo isuk-isuk masyaallah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kana kitu bae malah mun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh ieu teh memeh jam 6 urang udang deuleukeun eta teh nu hararejo sampaikan ke terbit matahari memeh terbit matahari datang ke terbit matahari sok geura deuleukeun bae cager hujan sebab didinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah sengatan matahari nu karak bijil nyorot kana tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi didinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi deuleukeun ku urang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabelah dieu teh bray masyaallah ngemprai rada rumek-rumek kurang ieu mata isuk-isuk memeh jam 6 kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari na jam 6 berarti ke urang eureun-eureun jam 6 lewat seprapat atau setengah 7 atau mun ngarsangeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngemprai nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tamat teu kudu neuleuh nu hejo-hejo ge geus senang tamakos kitu mah sehat seger tamakos itu pohara jasa ieu Gusti Allah nurunkeun hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nu sok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok mata geunaheun kana dedeuleuan mata urang nukhriju minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun lelepare urang bekah kuari eusian plep tungkul buahna buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep mani ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah
berbagai-bagai bubuahan-bubuahan keluar anggur ngentep di luhur tepi ke handap di luhur rada gede beki ka dieu rada leutik ka dieu rada teu kecongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasan Allah. Tina hujan ngajadikeun jajadian. Ya geus jadi jajadian teh keluar kembang, keluar buah nang ngentep rapih luar biasa, ngentepkeun ngarapihkeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah. Yarkabu ba'dan kasada bil hintati wa nahwi. Berbagai tatangkalan anu rindang, anu buah nang ngentep rapih, maha kawasa Gusti Allah. Bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa nundaniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa nundaniyah aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapih luar biasa kos kalakai. Urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggesa kembangan keluar teh eta teh kapan aya tunas-tunas di sisi-sisina mani rapi tarolah mun di urang mah caruluk kok ge keluar buah carulukeut ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa mayang mah bahasa Jawa iku mah wis dan sebutaken iki mah Sunda apa iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge we sakalina bisa aing mah Jawa mauk aduh iku jenengane apa iku ya wis lah kembang bae lah keluar kembang nayane mayang teh tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgoko kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik. Oh horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu endek ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya segala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka anggoko teh eta aya anu lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan nang saha eta kos kitu teu kudu make satpam teu kudu make security sugan aing mah security naon serem horenganan lah kudu disatpawan manuk segala rupa teh daekeun ka dieu ya Allah rahasia Allah tidak tangkal korma jeung sajabana kembangna di mana keluar timbul kinuan tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut ya Allah rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian ya Allah maha kawasa Allah kala luar beki gede anu teu mangfaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol eta ngaranan kapol saha urang mah nyahona ku ari kapol bae geus barang rada ngagedean deui geus aya jerona nu kos leho ngaranna dawegan nang saha ngaranan eta dawegan kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat kakolotan kiring
nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dawegan teh bahasa Inggris dawegan mah bahasa Inggris eta teh gen jadi aya orang Belanda ka aya orang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas barang dipapas diinum kunyana barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen cek lagi cek urang mah deui kadenge kudu ngalah kalapa oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal mah gen orang eta situ ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tungdungan sakola teu naon teu jadi tidak Inggris dawegan kuari ge dawegan wae nah iya geus jadi kapol kuari jadi dawegan jadi kolot kuari jadi kiri nang saha ngaranna maha kawasa Allah mata korma teh beda-beda ngaranna korma beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mijeunna leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda haju ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya aya buah kitu darmayu aya buah harum manis aya buah golek aya buah daging aya buah limus aya buah harum manis aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kaweni wah geus segala ganda rasa wah geus loba jasa teh buah teh wah pohara jasa sarua korma ge kos kitu sarua maha kawasa Allah tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda di urang aya buah darmayu aya buah harum manis aya buah wah macem-macem Masya Allah malah mah kuari aya buah anu amis jasa ngaleuwihan ti buah segala-gala ngaranna buah gitu nu anyar menang memproduksi Thailand teh disebut ngaranna lain buah gincu lain buah simana lagi lain buah gedong lain eta teh buah kongkong gitu naon bontong siapa Masya Allah itu buah rajasa apa teu beli montong hayang ya karim iyalah sahanunya Gusti Allah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasaan Allah Masya Allah wa jannatin jeung Gusti Allah nyeun kekebonan aya akhrajna bihi jannatin Allah ngaluarkeun tina hujan teh kekebonan yakni min anabin kebon anggur anu ngareui tangkalna jannat mun urang deuleu kebon anggur di Korea luar biasa mun urang deuleu kebon anggur di Australia luar biasa ulah ge harita deuleu di Australia mantap pibetaheun luar biasa mohara emang di mana ke Australia tah deket Citra lantaran di Australia mah pohara jasa eta teh kebon anggur kebon anggur kemudian dipetik dibawa ke kota diproduksi jadi minuman keras jadi mabok anggur teh itu kurang puas jeung pabrik teh lah kuari maka Indonesia meuli tanah di urang sekian hektar nyeun nyana produksi tuh di Cangkareng deuleu pabrik bir di berbagai-bagai lamun nyaman dek ngaharamkeun kana pabrik kana minuman atuh geus bae pabrik da bae ulah aya izin abe babari ieu mah nu mabok tangkep ayo ditebus mahal nebusna atuh itu na bae hese-hese ya negara urang mah negara agamais tapi henteu kitu pan je aya kontribusi mantep ke bupati gubernur ayo guys leg-leg bae guys kusia guys tuh ya iya jannatin min a'nabin anggur
anggur gaya anggur nu berem aya anu anggur hejo aya anggur semu hidung aya anggur hidung anggur Australia nu bagus teh amis luar biasa hidung ditilu ku urang Bandung diplak di Bandung bibit nama asli menang ti Australia diplak wari di Bandung timbul hararideng barang di dahar asem disebut be anggur Bandung Masyaallah menang saya tak ka kawasan Allah kok bisa asem bae taneuhna maha kawasan Allah melak cabe ge beda antara cabe Tangerang cabe Serang cabe Pandeglang beda dipelak deui ku ari di Tegal di ditu dipelak deui ku ari di Jawa Tengah tandingkeun jeung Tangerang cabe paling hebat sadunia cabe Tangerang lagi di Pasar Kemis lagi di Sukamantri eta geus hebat jasa bae geus ta sadunia bae geus hebat istimewa sama cabe teh sebab cabe Sukamantri mah tuh dipelak nu dimplak di itu didayat di kitu gelam terus kabelah di Kecilongok lamun datang cabe eta ka ditu ka Jakarta nu sejen titah mundur ada panglima cabe masuk hebat jasa itu boleh tanding coba kita tanyakan coba ka induk ka ditu Jakarta cabe Pasar Kemis nomor 1 di dunia nu ngahebatkeun aing we geus nu ngahebatkeun lah lantaran cabe Cilongok mah cabe Pasar Kemis nu aya di Gelaman nu aya di Pasar Kemis beda rasana teh eta mah cabe ngeunaheun ngeunah jasa teh mah cabe teh tanyakan ke santri-santri Cilongok nu kazamanan zaman cabe tanyakan gitu tanyakan zaman abah kula lamun di dieu keur mujulna ceuyak cabe nu bagus tadi surtil nu kelas KW 1 KW 2 KW 3 nu akhirna dibikeun ka santri masalah artinya dibikeun ka santri kumaha tah santri indahoy emang gua gitu santri ya masak luhurna ditendenan cabe ajo nyenang nyambel cabe ajo nyayur cabe eta lamun teu ngeunah moal kos kitu tanyakeun ge santri baheula daharnya na coelna coel cabe sambalna sambal cabe atuh lalabna lalab cabe eta ku hebat jasa cabe ya Allah nya hebat nya deui tapi bener eta kos kitu teh bener lain alagaan dia tanyakeun ge ka santri baheula nu mantak nyana sakali dahar 2 kali dahar 3 kali dahar geus embung kunaon ngisingna hese sajaga panas aduh eta lalakon santri baheula masyaallah pohara jasa indah jasa ngeunah jasa geus pokona mah eta lamun musim cabe musim kacang sarua musim kacang teh KW 1 KW 2 KW 3 dijual teh nah nu kences teh naon ngaranna naon ngaranna dibikeun jual lupa jasa pan masyarakat kabeh boga teh kasantrikeun santri kabeh ngulub kacang dahar kacang coel kacang atuh segala rupa kacang sapoe 2 poe ngising geus sekuat datang ke tempat ngising di jalan kene ser parah jasa eta santri wah jasa santri mantap milik santri mah kos kitu mun loba teu katahan mun eueuh janggarateun emang tiba heula nya mah kos kitu datang ka kuari kitu bae nang saha eta nang Gusti Allah jannatin min anabin anggur-anggur wa zaitun jeung tangkal zaitun warumana jeung tangkal anggur wah berbagai-bagai ieu mah Al-Qur'an ngajelaskeun sakitu teu kudu dijelaskeun kabeh cek Gusti Allah lantaran sok geura wari nu aya di kebon diurang dangdeur aya di kebon bisa kurang ditambahan warumana wadangdeura aya dangdeur di dinya aya jagong di nu aya di kebon-kebon bae maksudna jannatin teh kebon-kebon esok aya di kebon kacang panjang kacang tanah jagung wah berbagai-bagai eta nu carita di Pasar Kemis bae kuari indit kasempatan kabelah ditu
Nah di sisi-sisina aya kucai nu bakal ngabaukeun kana kelek teh aduh macem-macem aya lobak sabangsa teh mah kadinya bangsa berbauan bae ieu kucai aya lobak baheula makan daerah Sepatan Hungkul kebelah ditu ka Pak Haji palawija kangkung teh genjer teh rapi di ditu can kaserang ku urang Cirebon maka dia barang kaserang kurang Cirebon lain di Sepatan bae nya mah kuari tuh dietek ge bisa melakangkung dicayur bisa melakangkung kumaha nyana bae diurus kunyana dengan berbagai otak akal jeung ilmuna kita menang saha eta iyalah menang Gusti Allah wa jannatin min a'nabi wa zaituna war rumman dan lain-lain sebagainya wa jagonga wa dangdeura wa kacang panjanga wa naon deui geus kadinya mah wa DLL waduh Gusti Allah maha kawasalam mustabihan wa ghaira mutasyabih bari ejeng sarupa daunna tapi teu sarupa buahna ya Allah urang mun urang ningali tangkal zaitun akurkeun ejeng tangkal dalima tangkalna akur daun lagi akur laletik tapi timbul buah nama beda mustabihan akur sarupa daunna wa ghairu mutasyabih ta akur buahna Masya Allah timbul buah zaitun mah col tapi buah dalima mah gelede kekawasaan Allah aya nu akur tangkalna teu akur buahna aya nu akur buahna teu akur rasana ya Allah ya Rabbi aya anu teu akur buahna tapi akur rasana Gusti Allah nu agung teliti sebelum membeli bakal katinggali kurang ke maha kawasaan Allah aya anu akur tangkal teu akur buah aya nu akur buah teu akur rasa aya nu teu akur rasana akur buahna maha kawasa Gusti Allah lamun urang ningali aya buah oyong buah oyong belah dieuna deui aya anu kitu melak nu panjang teh teh nu kos orai naon ngaranna kumaha sia bae atuh aya deui anu sok ditalian di dieu abe panjang beureunan kitu tah nah sok ditalian tungtungna abe panjang gitu meureun bobogaan urang ge mun yang panjang mah talian aduh macam-macam ya gitu Gusti Allah agung mustabiha wa ghairu mutasyabih ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha kawasa Allah nu mantak ujung-ujungna unzuru ila samarihi deul ku anjeun wahai manusia nu keur dihitoban zaman Kangjeng Nabi di hareupeun Kangjeng Nabi zaman sahabat di hareupeun sahabat zaman tabiin di hareupeun tabiin nu ngadengekeun ayat ieu zaman urang kuari di hareupeun kula berarti unzuru hei manusia-manusia deuleu ku saraya kabehan ya muhatabin tapi deuleuna lain ku mata ieu di deuleu ku mata ieu mangan sakadar sakitu doang tapi nazra itibarin deuleuna maka pangdeuleu itibar yakni pangdeuleu itibar mah ieu melalui pikiran melalui akal melalui pikiran jeung tekan perakalan urang deuleu kuari make mata hati basiroh ngaranna ai di deuleu ngan sakadar make nu ieu doang mah urang neuleu tangkal kacang geus di deuleu gede tuh kuari geus kembangan kadeuleu ngan ku ieu doang kuari geus buahan tuh tereh diala kadeuleu kuari geus rada siap diala geus siapan di imah urang nyambal emang kurang gitu tuh kacang panjang wah pasti amis jasa lamun neuleuna make ieu doang kasambel datangna kasambel doang datangna
urang ka kebon deui ku ari mah teh ku ari tangkal jagong geus gede-gede ku ari kembangan teh ku ari aya timbul tah geus aya solengan kurang dicoba ku petani teh di delecan di ala ngan disoekeun doang saeutik teh geus pepek caknya teh ieu mah teu okos untun nini diala kunyana disoekeun pepek tuh jangan cak pepek tungtung na cak patani teh saminggu deui mah ieu teh pepek datang ka dieu tah siap-siap bae datang ke waktuna dipanen ngahurungkeun sana ngurup mun neuleuna make eta datang ka beuteung doang beres di dahar datang ke beuteung isuk-isuk porocot jumbo nu menang cek jumbo mantep jasa ieu mah rasana rasa kacang caknya teh didoakeun ku jumbo mun neuleuh ke ieu datang ka dinya doang tapi neuleuna unzuru nallo i'tibari deuleu ku anjeun make pandeuleu itibar make pandeuleu itibar teh make pemikiran jeung pertimbangan akal deuleu ila samarihi kana buahna iza asmara di mana-mana buahan deuleu awwal ma yabdu mimiti keluar kaifa huwa kumaha sih bisa kos kitu pikir supaya mengarah kana ka maha kawasan Allah wayani datang ke asak pikir supaya nyaho kana ka maha kawasan Allah kaifa yaudu kumaha sih bisa babalik deuna urang ku ari neuleuh buah atau neuleuh cabe jadi kembangan mencenges ngaranna ku ari timbul cabe hejo dideuleuh ku urang geus ngitung bae kapan mun neuleuhna make ieu mah ieu patani teh mangkaning ieu teh aya 1000 baris aya 1000 baris aya 1000 jadi 1000 kali 1000 waduh nyana teh geus kabayang bem mio hiji geus kitu bae tah sebab neuleuhna make ieu tapi ku ari mah make itibar maha kawasa Gusti Allah tina cai hujan ngajadikeun tangkal cabe jadi subur kemudian kuari jadi kembangan kuari jadi buahan tina buahna anu mimiti leutik kemudian jadi gede jadi kolot tina hejo anu pohara kemudian semur rada hideung kuari kasorot ku panon poe nungguan dek dipanen supaya rada beureum kuari menang 2 poe beureum pisan pikir ku otak tina hejo semu hideung hejo ka mana barang geus semu hideung kuari teh rada bareubeuk eta nu semu hideung ka mana barang geus bareubeuk kuari beureum eta hejo bareubeuk hideung eta ka mana kuari nu aya beureum pikir ku urang Gusti Allah maha kawasa ngaleungitkeun hejo jadi beureum maha kawasa Gusti Allah kamari mah eta teh budak keur can dikawin ku aing mah parawan keneh barang kuari dikawin ku aing leungit ka parawanana maha kawasa Allah ka mana eta parawanna leungit sia mah kadinya bae tolol eta ge sarua maha kawasa Allah eta hayang balik deui jadi parawan engke di sorga kuari mah moal bisa kajenteng di kaput ge endahan mangpet kajeun hukum moal bisa leungit eta maha kawasa Allah ya Allah ya Rabbi hejo na leungit jadi koneng na leungit jadi beureum nu ngaleungitkeun saha maha kawasa Allah maha kawasa Allah hese kurang tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih ge innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa yaradun wa jawaru lantaran eta mah sifat nempel dina zat nah ieu teh sifat teh bakal na intikal bakal na tagayur tah eta perubahan dina hiji zat tina hejo kana hideung tina kana beureum deui tah eta sifat-sifat tokos kitu naon ngaranna ngaji makulat jangan mantapkeun tauhid urang ka Gusti Allah lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngarana lain Allah innal makulati ladaihim tusar besi aya nu ngajirim di hareupeun urang Junaid maneh geus ibadah bae asana mun dihitung-hitung geus aya 30 tahun berang puasa peuting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran
maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bu nyaba pangeran tas di mana meureun teh pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakedeung meureun ditanya pan ku Junet naik naon pangeran naik mio besi aya ka dieu lain pangeran nu ngaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadeu jirimna lain pangeran cenah ieu cahaya sejuta kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat sama lain maujud anu wajib kok bisa kos gitu Allah mah mukhalafah lil hawadis besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan betul besi aya gerentes-gerentes kos kitu cahaya Allah setan betul besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah jurig sia lain makulat sama innal makulati ladehim tusaru fil asri wa hiya aradun wa jauharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke ka dituna johar teh aya johar pirid aya johar murokab wah panjang caritana asana kolot mun ngaji kadinya kaburu modal puyeng teh ngaji kitu mah tah eta janghuatan tauhid teh kos kitu madak lamun jelema nu geus ngaji tauhid mantap keur zikir aya kerenek-kerenek dina teh ieu aing Allah datang curig sia si urang keur zikir aya cahaya ieu aing Allah yo bolon sia mak ya Allah ngajirim bisi aya sora tah nu mantap lamun anu tapak teu kurang ilmu tapak dihandapeun tangkal caringin kan serem tangkal caringin entah ulah coba-coba dihandapeun tangkal beringin serem loba kiai anu dileg-leg ku caringin ingha da serem teh tapa di dinya teh pentingna datang iya datang di Gunung Kencana ka dieu ngadeng aya anak king di dieu keur tapa hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu milik anjeun teh ya aki mangan sakadar ngabejan rek balik deui ka Gunung Kencana datangnya na ka handapeun batu je dia teh orai cokot ulai orai aja ya oh asana dicokot ngegel ya ipan petunjuk apa lain ya koski asana imanya oretan deui wah teu beres ieu moalah batalnya net cokot bae pae hirup cokot tah eta wae ge juri nu datang teh lain pangeran lain pangeran kudu kos kitu eta cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina teu nganyatakeun nyana neuleuh pangeran ngan mukalamah jeung Gusti teu bisa nyaritakeun nyana ge engke bae cenah di akhirat falamma tajalla qarra saiqo wah atuh Kangjeng Nabi Musa ge barang tajalli Gusti Allah di anjeunna harita di Gunung Tursina ngajungkel kapaehan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa kapaehan langsung udah cek Gusti Allah wa ma tilka bi yaminika ya Musa naon wae di leungeun anjeun he Musa pertanyaan ngan sakitu dah jawab ku Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau biha wa ahusu bihal al-ghanami cek Gusti Allah panjang amat ngajawabna aing mah nanya ge naon udah leungeun anjeun kok panjang amat ku ngeunah-ngeunahna ngomong jeung Gusti abdi jadi panjang carita nikmat ngobrol jeung Allah teh sehingga ditanya satu pertanyaan gua jawablah terus bae kos urang ditanya ku bebene kakak jalan mana tadina menuk jalan haro paju jalan tukang aya sumur di dinya teh atuh ngagilek deui ka belah dieu belah dieu aya pagar aja mah kaharep deui bae alhamdulillah salamet bae panjang amat si budak kunaon eta nikmat lazat ngomong neuleuh bibir teh wah masyaallah sia mah geus kadinya bae tah coba dele buahna di mana buahan kumaha kejadian kos seperti eta geus aya jadi eueuh leutik jadi gede ketika ngora teu meunang dijual
maka aturan-aturan tertentu sebelum gudu-gudu sholah teh menang dijual, rambutan teh menang diborongkeun ketika encan budu sholah mah mangkaning urang curug ka ditu makon kusok ngaborong-borongkeun rambutan memeh asak. Nah ieu cilaka atawa buah atawa ka nangka masih keneh nangka teh kitu encan jadi nangka naon tah ngaranna. Nah eta teh geus diborongkeun teh tah haju diantep bae di dinya tarima can budu sholah jauh kakarake kala luar dong geus diborongkeun teu beunang teh kos kitu teh lamun dek dijual ngora-ngora tebang ala rambutan ngora keneh geus diborongkeun gas cokot geus begitu beuki los dulu kitu atuh ieu mah lain teh kan boga aturan-aturan tersendiri. Nailah makin nazru i'tibarin jangwatan keyakinan urang sehingga blak maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Saenyana eta kabeh nu dicaritakeun teh merupakan supaya merupakan kitu naon ngaranna sebagai ayat-ayat sebagai dalil-dalil kana kudratihi kawasa Gusti ka maha kawasana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti nimbulkeun tina cai jadi tangkal sehingga buahan sanggeus buahan bakal garing ke hujan deui jadi deui engke buahan deui ke diala ke garing deui ke buahan eta teh nandakeun Allah maha kawasa kuari ngayakeun urang engke paeh engke dihudangkeun deui. Supaya sadar-sadarna kuari urang tieu ka aya sanggeus saya kuari urang teh dihirupan ku Gusti Allah diatur ku Gusti Allah sanggeus sangke datang ka waktuna urang paeh ke kabeh para raeh engke bakal teh jadilah kiamat sanggeus kiamat bakal urang digiring dibaas dihudangkeun deui maha kawasa Allah deuleuh tatangkalan tina hiji cai tina cai nyebrot jadi buahan garing jadi deui atuh manusia ge kitu bae kitulah. Inna fi dzalikum kabeh eta teh laayatin merupakan suatu ayat dalil tapi dalil sote liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman. Urang mah geus iman ka Gusti Allah ketika dibere penjelasan kos kitu teh oh jaheuh Allah maha kawasa ngajadikeun hiji tangkal engke paeh engke jadi deui atuh urang geus sarua bae kuari hirup engke paeh engke bakal timbul deui maha kawasa Allah. Emang urang mah geus iman sampaikeun coba ka Kristen sampaikeun coba ka Katolik sampaikeun coba ka Protestan sampaikeun coba ka Yahudi sampaikeun coba ka Buddha sampaikeun jeuh ke berbagai agama-agama kafir coba narima tanteu nya urang mah geus narima alhamdulillahirabbil. Berarti kuncina tina iman melalui iman urang bakal ngeunaheun ngadenge urayan-urayan ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan ditebelkeun iman dikuatkan iman ditetapkan Islam dikuatkan Islam sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.